Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu anu dihadap gak biasa lagi dihadap, rek tibeurang rek tibeuting pasti dihadap. Pokona sadaya nu aya ieu mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dipasihan panjang umur, amin. Berkah ibadah, berkah ilmu, berkah takdim kana Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul, amin. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati ajaibuha la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimu fil hatim muttaji'an id atani atin Jibril wa Mikail wa malakun akhar. Al-hadis. Wa qala aidan man da'a ila huda kana lahu minal ajri ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an wa man da'a ila huda kana lahu minal ismi mislu asami tabi'ahu la yanqusu min asamihim syai'an. Al-hadis. Anu kusim kuring dihormati nyaeta pengatur acara strip miring garis miring protokol nyata Bapak Ustadz Paujan. Kurang doakeun kurang sadaya mudah-mudahan manten aku Gusti Allah sing dipasihan panjang umur, amin. Ilmu anu manfaat, amin. Manfaat dunya akhirat, amin. Selamat dunya wa akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng anu kusim abdi dihormati sahibul bait, sahibul musholla nyaeta Abah Mi'at. Sami eta oge urang doakeun ku urang sadaya mantenna Gusti Allah sing dipasihan panjang umur, amin. Berkah umur, amin. Sehat wal afiat, ulah kakenaan ku panyakit, amin. Selamat dunia wal akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Tekakantum anu kusim abdi dihormati nyaeta ka para guru-guru, ka para alim ulama, ka para ajengan, ka para ustad-ustad
wabil khusus guru-guru urang sadaya anu ti paling kidul nyaeta pimpinan pesantren Al Asnafiyah. Urang doakeun ku urang sadaya mantenna ku Gusti Allah sami sing dipasihan panjang umur amin, dipasihan ilmu-ilmu anu manfaat amin, ditampi-tampi ditambah-tambah sing dilobakeun murid santrina amin, santri-santrina sing jaradi ulama manfaat ilmuna amin, sareng pamudah-mudahan mantenna Gusti Allah sing dijantenkeun alim ulama akhirat nyafaatan kaudang sadaya amin ya Allah ya Rabbal. Tekakantun ka bapak-bapak ibu-ibu anu dihandap da biasa nagi dihandap rek tibeurang rek tibeuting pasti dihandap pokona sadaya nu aya di dieu mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dipasihan panjang umur amin, berkah ibadah, berkah ilmu, berkah takdim kana Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul amin, sing dijadikeun hamba-hamba Allah anu soleh amin, kukuh pengkuh cicingan dina agama sunnah wal jamaah amin, nalika cunduk kana waktu ninggal kana mangsa takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinggah, dipungut kudu rahayu, dijanjak kudu kawasa, ajal tiba maut ngarana mudah-mudahan urang sadaya Gusti Allah sing dimautkeun bi husnil khatimah amin, maut mawa iman jeung Islam amin ya Allah ya Rabbal. Pangluhung panjembaran kalbu panjembaran mana puji anu suci, puja anu mulia, puji anu janten pagias hati, puja anu janten pagias rasa nyaeta takdim ka Gusti Allah, ngalem ka Gusti Allah, syukur ka Gusti Allah. Allah Ta'ala ngutos masihan nikmat kadang sadaya mangrupa-rupa nikmat sehat wal afiah, nikmat sehat lahir jeung batin, nikmat gede, nikmat leutik, sareng nikmat anu pangutama na nikmat, anu pang abdol na nikmat, anu pang gede na nikmat nyaeta iman jeung Islam. Mudah-mudahan nikmat anu tos dipasihkeun ka urang sadaya ku Gusti Allah anu aya dina jasad urang, anu aya dina badan urang, timimiti sausa Prabu tugikeun ka dampal sampean. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah sing dipasihan turunan taufik parangi hidayah amin, bisa ngamalkeunana, bisa ngagunakeunana, bisa makena, tegasna dipake diamalkeun ibadah ka Allah Subhanahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mata nikmat pamere di Allah, jeli nikmat pamere di Allah, irung nikmat pamere di Allah, bahang nikmat pamere di Allah, pandangan dua katulujeng kenca nikmat pamere di Allah, patuangan nikmat pamere di Allah, sampean dua katulujeng kenca nikmat bisa ngarengkah bisa kepat eta teh nikmat pamere di Allah. Sakabeh aya dina anggota tubuh urang teh eta pamere Gusti Allah alat jeung ibadah. Mudah-mudahan sakali deui urang bisa makena dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat sareng salamna ayeuna makudatan ditaqdim mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekakankeun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'ina, umumna ka sagenap jami'il muslimin muslim. Mayani setuju cenah bagi perkataan bubar dari hampura dosa. Cek Nabi sing saha sajalma maca kisah-kisah tentang perjalanan Isra jeung Mi'raj Nabi teu bisa maca mama ngan ngadengekeun ao sami au ngadengekeun tentang dina masalah Isra Mi'raj Nabi. Isra Mi'raj Nabi teh kos kieu, Mi'raj Nabi teh kos kieu. Ngan kadek di mana aya bahasa Mi'raj teh, ari Mi'raj teh aya Mi'raj majazi, aya Mi'raj hakiki. Mi'raj hakiki nu disebutkeun Mi'raj majazi. Mi'raj majazi setiap jalma balik, setiap jalma ngalaksanakeun perjalanan
nu diparentahkeun ku Allah disebutna mi'raj. Urang migawe salat mi'raj, urang migawe puasa mi'raj, urang datang ke pengajian mi'raj, urang silaturahmi mi'raj, urang ziarah kubur mi'raj. Setiap ibadah menuju perjalanan ke Allah disebutna mi'raj. Jadi ngalaksanakeun mi'raj ka Allah, perjalanan ka Gusti Allah. Ayat mi'raj hakiki, mi'raj hakiki mah ieu nyaeta Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta papendakna Gusti Allah di sahandapeun aras. Sabab mi'rajna Kangjeng Nabi teu ngalewihan di sahandapeun aras, dibuka hijab papendak sareng Gusti Allah kade boga tekad Allah aya di aya tempat sotek ka Nabi ke suatu mi'raj papendak sareng Gusti Allah, dibuka hijab Gusti Allah, tapi Allah mah teu ngabogaan tempat. Kadang-kadang panjalmi sok ieu kumaha we cek di luhur, di luhur teu naon caca, kumaha we cek di luhur teh umum caca. Hade eta bahasa teh. Allah mah lain di luhur, Allah mah lain di hadap, Allah mah lain di kulon, Allah lain di wetan. Pokoknya tekadkeun sagele pangkit sacangkeun pageuh ulah bisa diudari Allah aya. Deketna Allah leuwih deket tibatan urang urang kana beuleuh ayeuna nyahokna Allah tong sumauna diucapkeun nu dikerteukeun ku hate urang mah Allah mah kuningan. Geus kitu Allah aya ulah sok mikiran jak Allah di mana geuning haji urang ibadah madep ka kiblat. Ka Ka'bah. Hari kitu berarti Allah ayeuna ngabogaan tempat di Ka'bah. Eta mah Ka'bah mah suatu arah-arah dititah ku Gusti Allah na Al-Qur'an, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, di mana urang ngalaksanakeun salat dititah ku Gusti Allah madep ka kiblatnya eta Ka'bah. Badai kasar. Cek tadi sing sajalma maca hadis Isra Mi'raj atawa ngadengekeun hadis Nabi Isra Mi'raj, kisah-kisah Mi'raj, sakabeh dosa anu aya di urang awak urang dihampura ku Gusti Allah, mululuk dosa urang teu aya bedana sacara daun dina tangkal garing katebang ku angin gede beak eta daun anu garing dina tangkal garing dina wajah sabah tinggal tangkalna bersih dina wajah sabah teu ngabogaan dosa. Sampai deui mudah-mudahan urang sadaya balik nanti dieu dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manusia hidup di alam dunia, manusia gubrak lahir ke alam dunia, rek lalaki, rek awewe, rek kolot, rek budak, gubrak lahir ke alam dunia, balik ka akhirat, sabab sakabe jelema bakal balik deui ka akhirat. Asal nanti akhirat bakal balik deui ka akhirat. Contoh Nabi Adam di surga sarang Siti Hawa, gubrak lahir ke alam dunia, operasi alam dunia, balik deui ka surga. Isyarat bahwa Islam asalna di surga, bakal balik deui ka surga. Contoh mobil di garasi isuk-isuk dipanasan, geus dipanasan keluar eta mobil di garasi, operasi Bogor, operasi Bandung, operasi Jakarta, geus beres operasina, geus beres acarana, balik deui ka mana eta mobil? Garasi. Nah, eta mobil keluar di garasi, operasi Bogor, operasi Bandung, operasi Jakarta, balik deui ka garasi teh lamun teu tabrakan. Kumaha lamun tabrakan?
entong sumauna tabrakan bangna kempes di bawah heula ka mana kabe geus tepi ka bengkel eta nambal ban make seuneu dibeuleum heula dicokelan heula komo lamun besina aya tos tabrakan kadeupak maka rentok ditakolan heula diketok magic heula geus beres rapi alus deui kakara balik deui kaga ayeuna manusia hirup di alam dunia Islam di surga balik deui ka surga teh lamun keur operasi alam dunyana teu tabrakan kumaha mun tabrakan Islam na kuat, iman na kuat, Islam ngaku Islam, iman na boga, ayeuna salat lalawora, teuing bener teuing henteu, ibadah lalawora, puasa lalawora, tahajud lalawora, duha lalawora, maca Quran lalawora, ibadah sadaek-daek, dorakan hantem. Ayeuna salat daek, ngaji daek, puasa daek, lalajo daek. Atuh beha. Aturan mah ibadah teh sekos teu aya bedana sacara melak lauk jeung orai kadutna. Urang nyeun empang jeung pitir imah, tukang nyeun imah geus jadi eta empang, caina pinuh, caina alus dipelakan. Jairna dipelak, gilana dipelak, emasna dipelak, orai kadut sakarung. Ya moal tah. Ayeuna sarua jeung kieu salat daek, ngaji daek, puasa daek, rajaban daek, muludan daek, tahlilan daek, silaturahmi daek, raja-raja daek, sagala rupa ibadah daek, lalajo beak atuh. Sarua jeung kitu mudah-mudahan orai kadu kasih malodar amin. Tegasna dosana sing dihampura ku Gusti Allah. Nu mantap